Isuk-isuk teh aku teh ngarenge anu jejeritan cek aku teh naon ieu teh jejeritan menika kokoceakan menta tulung gogorowokannya aku teh diriksakeun ari sing horeng teh enye eungapeun pedah ku geus lila dibungkusna nya geus we ku aku teh ditulungan disampakeun minyak panas menika langsung atoheun eta mah da menika langsung ngararojay nika barareukah keur mah ieu teh kabeneran arek aya barudak babaturan si Dede cenah mah arek mararasak arek disuguhan enye we ku aku teh sugan bareukieun budak ayeuna mah barareda kadaharanana jeung enyena ambeh atoheun da geus di kamari ieu hayang asup kana ti koro cenah oge ari ku aku diantepkeun wae da can ari teh oh halo everyone assalamualaikum kumaha calalager syukur lamun calalager mah komo jeung diparengan loba dunya mah amin ararapal enye teu soalna masih keneh loba anu komen teh naon enye teh naon enye teh ayeuna ku aku dibere apalnya enye teh dijieuna teh tina sampe everyone cara nyieuna teh sampe di tuluy disamaraan tuluy diempek-empek tuluy disepankeun karak dipoekeun tah eta ngaranna enye di aku mah teuing kata di tempat everyone mah pasti da beda tempat bedana mana teu karasa geuningan everyone ari balas ku ngecebrek wae mah goreng enye teh meunang we sakeler jeung ayeuna mah moal gogorowokan menta tulung deui meureunan enye teh saberesna ngagoreng enye di dieu teh aku teh tuluy we masak keur babaturan si Dede teh tah di dieu teh aku teh keur ngagoreng tahu jeung ngaungkepkeun daging ku tingali aku nyieun liwetna ieu sampai ka 3 Magicom da cenah mah arek sakelas tapi tadi keur nyieun liwetna teh ku aku teh teu ka video poho deui nu puguh mariweuh ketah ai barudak geus datang ari nyangu liwetna encan aya soalna aku teh isuk-isukna pak pipek jeung pagawean imah encan nyebor encan ngepel pokona mah segala we hari awewe mah da aya oge anu boga hajatna mah da teu kaop gagawe saeutik majarkeun teh capek mah takan kapaksa we ku leungeun anu 2 digawean tapeung masuk hayang kumaha tapi da kudu kumaha da anak sorangan tah di dieu teh aku teh meuni ka pak pikpek da kabeurangan kalian hayang nyaho teu everyone meunang aku pak pikpek jeung darderdor teh sangguna teh nyesa bahkan aya nu weuteuh teu dicabak-cabak acan dan nu datangna teh saeutikan nu datangna teh keur 14 orang da wargaheun meureunan da jararau tuh tingali sangguna panyesana ge loba keneh alhasil ku aku teh dibagikeun sangguna teh da moal kadahar lebar loba-loba teuing mah